Hayang nama barudak aya nama salubur hayang jajan ku inung dibere baheula mah inung hayang jajan teh 10 perak paling-paling oge sangu oge di alas ku kolot teh ditimbang han si buku teh kana karesek urut idangan anu belang teh geuningannya urang anu belang beuteung belang tamaga kan sepatu geus dobol baheula mah hayang asup ka imah teh hese dikunci ku kolot teh sangu digantung di bakalan kolot cerita teh tuh nih teh atuh di dahar anjing heuda lapar digebah we anjing teh di dahar dahar urut anjing curing teh cing teh si mama gitu kolot baheula mah tah hese teh susah teh baheula mah ngurehan we mere eta naon sirung hui aya nu montok cirian jajan oge 150 ge sebulan sekali meni atoh baheula 10 perak di bakalan teh reupeting poek kudamar pinu atuh irung digoyan dedeh teuing baheula mah sok aya nama pan urang dahar subur kitu kasebutna sangu bakmi bro kitu aya nama coba baheula mah sangu sapiring teh dibagi-bagi jeung naon jeung lancek-lancek teh bari baheula mah atuh sok teh kotok teh pan di lebuan ayeuna mah di mobilan baheula mah urang boro-boro ka kieu kahirupan ayeuna mah ku bersyukurna barudak kudu bersyukur urang teh hayang goreng asin peda ge baheula mah di dahar teh ku kolot kudu huluna heula hayang disalin teh mangih-mangih salin teh tina sasampayan ari aya bari carana ge malalongol yang taina balik sekolah teh pinuh ku geutah saragam teh kadang geus nyirung teh nyirung hui boleh lain nyirung ngomong usum angin hujan gede mulungan jamu air tinu batur keur hujan ngaririncik teh da eta ka jamuna kagoyageun angin atuh si jamu teh larengan bari haideung asin asak aya baheula mah di mana teuing aya asin asak ayeuna unaman sekolah deket keringki ka kieu hayang barang dahar teh susah sekolah lagi ayeuna mah barudak ayeuna mah salubur hayang jajan ku inung dibere baheula mah inung keresek hayang jajan teh 10 perak paling-paling oge sangu oge di alas ku kolot teh ditimbang hayang jajan hayang dahar teu di waro ku mama sangu wareg teh susah teh baheula mah enak mah di waro ngurehan we mere eta naon sirung hui aya nu montok cirian jajan oge 150 ge sebulan sekali meni atoh baheula mah negaraan kumaha bari reupeting poek kariam kudamar pinu atuh irung digoyan di si mama nih dedeh teuing baheula mah keresekan geuning dahar teh digantungkeun di luar dahar terus subur kitu kasebutna ditunda dina sangu juna bakmi bro kitu aya nama minta apal juna naon berenang mah carangka sangu sapiring teh dibagi-bagi jeung naon jeung lancek-lancek teh bari baheula mah atuh sok teh kotok teh pan di lebuan ayeuna mah di mobilan ku anjing digebah anjing mah baheula mah urang boro-boro samuna di dahar tuh kahirupan ayeuna mah ku bersyukurna barudak kudu bersyukur urang teh hayang goreng asin peda ge baheula mah di dahar teh ku kolot kudu huluna heula wayang seuing ngablu we ayeuna mah asin asak aya bareto baheula mah di mana teuing aya asin asak bari ku zaman sekolah keur mama han si buku teh kana karesek urut idangan anu belang teh geuningannya urang anu belang beuteung belang tamaga kan
Sepatu geus dobol. Baheula mah hayang asup ka imah teh hese dikunci ku kolot teh. Sangu digantung. Si mama. Baheula mah Di bekalan teh ditendeun ajuna. balik sekolah teh naon nyirung. Atuh di dahar anjing. Nyirung teh mun Udah bangsa. lapar di gebah we Malah anjing ieu, teh. ada Di teh dahar ayeuna mah dahar urut anjing. Sirung engkol Gitu, cing, karitu ngalahui cenah tadi. Hayang Kebon disalin teh batur, mangih-mangih boleh, berenang. salin teh tina Aya nu sasampayan badal hari aya. dicirian Dari heula. celana ge malah longo Sobat yang aya kain. nu manaurna datang deh. Balik sekolah Anggolana teh datang. Berusuh. Cirian Anu heula. ku geutah Bolehna teh saragam kuliahna teh. teh nu gede. Kadang geus nyirung. Cirian geus eueuh nu bogana. Alah deui. Ke nyirung huy Geus boleh, balik sekolah lain teh nyirung. mah cenah. Lain nyirung ngomong. Usum angin hujan gede. Mulungan jamu air tinu batur. Ngomong. Ker hujan ngarincik teh. Da eta jamuna kagoyageun angin atuh.